membawa orang tua jadi malapetaka. Ulah kamu. Gus diuk cicing. Haikal ngomong ulah diulang. Tengenah Bicara hukum dia. Diam loh. Ini saya bicara tentang hukum. Tuh. Cak pikir. Eureunnan ieu pagawean ngaku raja eta. Ngariweuhkeun eta. Diuk atuh ulah jeung nafsu. Ulah jeung urat. Bongan dimimitian, bongan dipancing aing teh. Rek, naon? Ceuk agama. Tong mamawa agama sia. Aing geus mantap bisa agama. Ai kalakuan mode kitu mah. Heeh. Dengekeun. Dewek salun. Si lain geus ngomong mawa kana dalil halus. Ngan cekolot lamun init urang atawa panginitan tina durukan kaituna teh sok jadi ruhak atawa jadi lebu. Cek kacamata agama inna mal amalu biniat. Ai sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Tong tina durukan atuh initna reng. Ulah make urat ngomong teh. Hiji-hiji na bangsa urang tinggalin dina sagala rupa widang teh eta budaya geus ditinggalkeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Tah budaya urang teh ngabogaan hiji budaya nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor kaituna tawado malapah gedang kaituna supaya naon supaya ulah melengkung bekas nyalahan lempang beri gedeg siling mah eta teh lain budaya urang bari jeung teu sadar siling teh bau alkohol. Dewek oge mineng ngadengekeun jelema nu mabok di terminal geuning nyebut demi Allah bari mabok. Demi Allah anjing itu. Gitu. Lah naon saya tahu lah sedang ngomong anggape atau Allah tepan geus ngajarikeun jelema kieu lamun aka rek mangeran ka Allah ulah benci kan henteu lain benci urang teh heulaanan sameme eta teh ka indung bapa heula penting eta oge teu nyalahkeun ka si lain penting. Atuh nah ayeuna kalakuan nu kieu. Nah ai kikieuan dewek teh maling ngagarong nganyerikeun ka batur. Heueuh ku ayana batur ngararomong si cepot kitu-kitu kaos nu goblok indung bapa mah melang. Era ongko hampir unggah poe indung aing ceurik. Maca koran ongko si cepot kitu-kitu heuh dengekeun. Ulah terkontaminasi kuno kitu atuh. Tenah ta eta akibat tina nyaah teh. Nyaahna teh make teuing. Apan di dunya mah lamun make teuing pandahar oge aya sebuah teuing weureug. Siger tengah euy. Buru-buru sia geura tobat. Lain ngocoblak. Geura sumerah, geura pasrah ka Allah. Loba ada jelema nu ngomong gitu. Ada jeung nyana atuh sumerah pasrah mah kudu ka Allah. Gitu euy. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Tong boro dina
sumerahna dina hanteuna ge nu aing sia teh sing sok ngomong oh nya tong boro dina pasrahna dina hanteuna ge sia teh nu aing nareka mana sia teh lamun kitu mah tong pasrah kudu lieur ieu mah da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir goblok da kudu ka saha kami toha ai Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia cinekna jadi positif jeung negatif dibawa ku setan ku iblis laknat dibawa ku rasul rahmat keur maneh tah sumerah teh kainya jadi wedaekan mun aya kokotor tek bengek teu ku hanteu breng sabada jumaah teh gotong royong ulah nepi ka kaayaan runtah di mana wae komo ayeuna usum halodo taruntah-runtah teh sabab naon datangna hujan engkena eta runtah-runtah teh kabawa banjir menet dina solokan atawa dina got-got banjir kaituna saha nu rugi tak antal mautu qoblal mautu teh cing jadi gawe hatina kudu bisa maot saat sana mati beh dieuna da aya agama mah universal dogmatis mutlak absolut nyebar universalna eta tina antal mautu qoblal mautu teh nyieun hiji pagawean ayeuna keur engke kasalametan ka hareup jadi nuna caritaan teh kudu disatukangeun akal jeung pikiran nuna letah teh samemeh deungel batur teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun ta eta jadi beh dituna ulah nepi ka kajadian no action talk only naon teteh hartina mun ceuk basa urang mah ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kenyataan nya teu saeutik tina sampu teh rek sampeuna dipuyum tek-tek kebeuk teu ku hanteu tah jalan kajujuran nepi ka kitu modalna ti koperasi nginjeum geura pek jujur kemangkeun napi ka batur mah batur tiba heula ge da aya teh goreng daging hayam teh tiba heula komo itu mah hayamna ge geuning hayam negeri disebut teh fried chicken da bahasa itu geuning beunghar euy dewek balik kulin ti Majalengka subuh balik teh nini euy keur meureum Surabi ngahurungkeun ge ku hihid tina eta Surabi tuh tingali di Geger Kalong ayeuna aya Surabi sedan ngajajar dek jajan Surabi ngembangkeun tina nini teh subuh ide nama nah ieu teh malah likir ieu guru teh nini teh ieu mah rajen jajan Surabi nempo samping nini nu molongo ka jero tah bangsa urang mah kitu urang Jepang deuleu ulin ka urang nempo awewe geulis bareng jeung urang Sunda bareng nalajona teh kieu waduh hebat eta awewe ceuk urang Jepang ceuk urang Sunda oge anyir ping-ping nepi ka ngagelemong gitu susuna nepi ka neuner gitu eta cangkeng nepi ka ceking anjing gitu mun di bawah hees moal teu ngeunah kurang Sunda aya urang Jepang anyir itu beuheungna lamun make kongkorong anyir eta awakna lamun make baju kitu nyieun baju mun diwedakan nyieun wedak mun make halis nyieun sifat pikir sia mana tanu maju kitu ceuk aing oge eta bujur nepi ka kitu lamun nyieun cangcut mode kieu moal teu leuwih hade urang Jepang
Aisyah lain cengkat nu handap gitu. Lain curug ieu nu tutunyuk teh ka batur boga anak buah nyieun pabrikna baju nyieun pabrik cangcut nyieun Aisyah mah ieu we nu ngacung teh kitu tah. Segi negatif nawa Gerape aduh tah ayeuna tingali ku si lain ti mimiti datang ke kampung ieu kumaha. Oh, memang kuring ge kataji ku kayaan tempat geus eta hate geus ngajawab entong make ngadebat deui ka aing. Eta nanaonan teh aya tangkal kalapa salapan jajar. Sajajarna salapan tangkal. Teu geuning. Tah pangna jelema nyebut raja ka aka teh cenah aneh eta kalapa nu sab ngoala kalapa hiji teh anger samangarna teh salapan keneh. Kumaha ieu teh? Nah ieu teh naon teh nu disebutna teh? Oh, sihir. Nah ieu teh sihir apa kumaha? Euy. Pikeun ngabuktikeun deh bisi pajar bohong. Naon? Sia mamapai asmaul husna teh haben we geuning Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik jadi doa wungkul. Doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Malahan teu gablek ka kenyosna teh deui menta ka Allah teh. Apaan ayat tuh gas eta mah ayat dalilna ujuni astajib lakum. Doa-doaan yad'u ud'u jadi ud'u didinya ulah bi mana menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah Ummul Quran memeh wa iyyaka nasta'in naon heula iya kana budu pengabdian heula goblok gawe heula ieu mah ujug-ujug menta teu gablek ka kenyos salat ge mung ibadah ge mung aya menta terus goblok teh alah. Atau lamun kitu mah tong ngadoa, lamun teu ngadoa sombong sia. Duh. Lieur euy. Nya lieur keur nu kupur mah. Tobat. Gitu. Tah. Cing jadi tobat urang akhir teh kitu dina pagawean urang teh cing mangpaat boh ka nagara, boh ka bangsa. Husnul khotimah teh batur nyerbut raja ka aing. Ieu teh bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku batur ngararomong ka dewek. Malik Yaumiddin teh nu ngarajaan di poe akhir. Anjing. Tuh sia mah ngomong teh ka mana karep we. Murtad sia. Nu ngarajaan poe akhir mah Allah. Oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh. Heeh, ari ayeuna naon? Hancip keneh. Goblok lieur aing lieur. Ma di dinya aya mad tabi'i, aya mad badal dengekeun ku sia. Aya anu 2 harakat, aya anu 3 harakat. Aya anu ngahartikeun ma eta pikeun ma perkara li pikeun ki maneh nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade boh amal goreng itu ya denge ku sia nu bakal jadi raja di poe akhir teh amal-amal sia mun hade sabab naon engke malaikat teh moal nyabut kada umur sia teh moal tapi mapag malah uluk salam heula malaikat teh ka sia akibat tina amal-amal anu soleh sia contohna di dunia Pak SBY bade ka Bandung tapi Pak SBY teh kabur di istanana teh bus kana bus aya beja ieu ka Bandung atawa ka Tasik Pak SBY numpak bus di terminal teh ngajajar petugas-petugas teh wartawan jeung sajabana lungsur tina beus teh taksi moal nawaran tukang beca moal nawaran naon tos dipapag darajat kemudi ojek
jadi sia teh tina amal-amal anu soleh kita dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade dan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh eta kabina-bina teuing sia mun teu jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh kurang jadi raja ukur digugulung teu bukti dijieun isim weh monoton paingan ajab jeung ajab terus musibah di mana-mana dabongan sia teh paingan nu bodoh ulah di deukeutan teh kieu da ruksakna nagara teh kudu bodoh leuheung lamun bodohna alewoh mah da ieu mah katotoloyo tuluy naritahna lain ka ahlina ruksak we pan diancam ku katerangan ke dibejaan ti baheula lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu ka ruksakanana boa itu lain ahli mimpin negara teh boa itu lain ahli mimpin organisasi teh boa itu lain ahli oh karek boa bener kitu sia kabina-bina teh sok bantuan anguran dewek dukung dewek teh di luhurna ge Pak Adi Sasono aing teh dulu sok ulangan ukur ngugulung sangsara balangsak sangsara dituturkeun ku hate sia kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we ulah pinduh ku boa Allah teh maha dina sagalana deuleu lain teu sang sok sia nyarekan deui ka aing kewadian anu kartieun heeh teh ari hate ka harti teh tapi geuleuh keneh ka aing gengsi teh padahal na teu apal ai geuleuhan dagangan sahare dagangan setan nah la ilaha illallah aya diturut setan teh heueuh nya euy tobat teuing aka hampura atau kuring suudon halus kudu lamun mangeran ka Allah mah kudu teh si udon teh nah ngan ulah lila teuing ngaliwat teh wungkul lamun teu kitu teu normal sia tak kitu deuleu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain ngan ukur jadi doa wungkul deuleu sabab didinya na ge innalillahi ailahi mah alif lam na ge alif lam li jinsi tuduh kana gawe beda deui jeung Allaha Allahu ilahi beda alif lam na teh kana gawe teh mah deuleu mode naon balik di ka Allah teh atau asati Allah mulang ka Allah teh ieu peureup di mana rek deungeu batur coba kembali kepada jalan Allah kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih itulah migawe ini lain salamet teu eta ning dijabah mati ieu mah innalillahi aya nu maot teh wungkul aya pasaran digotong di jalan innalillahi teu nyaho pasaran mah rek diomean hari aja bulan beda deui jeung aloha alif lamna eta mah alif lam istighraq nyaeta tuduh karobuna robuna ai robuna teh artina pangurus ke Allah mah nu kagungan pangurus tanu raeng maca sholawat mah eta pangurus Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif bumi cai sieun angin oh eta nu raeng mah eta innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu beda deui daprak nama Allahu Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan mode Allahu nurun pan aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nepi ka dikir la ilaha illallah burinyai tah panggih jeung Allah aing tidak goreng ge burinyai sarua goblok teu pake jeung Allah ka nyeri tuh dengekeun padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kitu kepan ar-Rahman teh Allah heueuh ngan Allah lain ar-Rahman tuh da ngalilieur batur atuh
lieur aing jatuh dengekeun heula ai Ar-Rahman tepan Allah ngan Allah lain Ar-Rahman teu kaharti tanyakeun tong ambek panu bodoh mah kudu alewo hayang ngarti kumaha itu hayang ngarti hayang ai ceuli naon ceuli naon pargi ngadenge mah barangna teh mah ceuli naon hayang nu rebing eta mah barangna dek nanyakeun teh ceuli naon kuping jejewir Kodai seta atuh teh nyaho naon ceuli teh ngaran lain lebih heeh naon cenah ceuli teh ngaran anu mana ngaran eta nu rebing tah bener teh mah tah ieu naon tah ceuli ngaranna heeh tah ieu ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh naon ngaran ai dewek sagaran cepot bener ai ieu ceuli saha ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli eta betul lamun dewek keur lempang ti kajauhan aya nu ngagupayan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal heueuh kumaha lamun dicalukan cepot ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu goblok sakudu jentre geus jadi la ilaha illallah teh eta teh kalimah tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim Jabar Qahar kabeh karungkup ku eta eta di luhur perpunan handap da pasuk aduh lieur kene aing mah ya eta mah kan kaharti bener aduh ai eta bieu uing ngasaan udud ngeunah eta udud naon eta bakona atuh da euy ti saha Kang Jajang teh Kang Jajang Tande bako tasik wah nikmat lain pohon mah ku eta mah melenghir minum kontrek uing cangar pluk naon kontrek teh mah euy kan sok disiarkeun galuh tobat teuing baik tanyakeun ka urang radio Galuh aduh mani kemana ya karep saja mah gitu lebah dieu silain syap hirup berbangsa bernegara teh di dieu urang buktikeun hirup berbangsa teh nyaeta pikeun paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh jeung urang-urang sararea habluminanas teh koperasi aya anu etanana masih disadiakeun disadiakeun komo aya nama pan aya sakolana koperasi sia Ikopin naon ikopin teh sakola ngeunaan koperasi manajemen eta Ikopin Indonesia pek pikir ku sia tobat tanyakeun atuh kumaha kitu bab-bagan koperasi teh aya nama aya di unggal kecamatan cara mengolahna teh kumaha kuring teh boga perusahaan ieu kumaha tanyakeun supaya saling menguntungkan pek daek tatanya gara pek loba pangalaman eta deuleu supaya saling menguntungkan bab-bagan koperasi teh kumaha gitu kayak angkat itu nya ceuk aing oge pek jadi akad teh teu tanggung jawab kana kajadian anu bakal datang heuda jelema teh teu sarua kabeh atuh sarua mah meureun cara ricing pek tong boro dina sarua etanana sarua sangaran we kabeh sadunya ieu ngaranna teh sarua Udin ngarannya teh Udin sadunya Din teh ka mana itu Udin ieu teh kanya ka Udin anak saha anak si Udin wah
HB gitu Udin pemajikan anak Udin ngeus lieur lieur atuh tak ku ayana dibeda-beda ku Allah teh supaya maneh nyaho saling hormat numatak di negara oge aya menteri kehutanan aya menteri perkoperasian aya menteri itu lingkungan hidup tek-tek bengek tekuhan teh aya jalur-jalurna teh dianap teh tanyakeun numatak ceuk Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus meneng cewek maneh pek balik deui ka Allah ieu mah lain bereng demo bari ka itu teh ngaruksak komo aya aya PT demo nanaonan ka itu teh tindakan anarkis we sedengkeun Allah teu resepkeun ka jelema-jelema anu nyeun karuksakan di ieu luhur bumi tuh pikir ku seuleung geus kudu geus dewasa kudu geus jadi bangsa anu geus dewasa ku ayana agama teh nu matak samemeh maca ayat teh taudan heula tah tina taud oge grasong jadi audu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sabab harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain pasropa maka surup audu ay akdiru hartina kedewasaan tuh jadi kudu jadi bangsa anu geus dewasa komo agama digugulung ay agama ngaku nu pangalusna tapi bodoh keneh belet keneh kumaha teh boa teh ditaudan heula eta ayat-ayat teh nya da dina Quran mah eueuh taun aya perintah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim nuhun atuh aya geus masagi kitu mah kuring percaya kumaha lamun aka aya nu maehan teu naon da eueuh nu maehan ge bakal pae bu aya wae jawabanana euy kumaha lamun diteluh pek ai jalanna kudu kitu nyaan hampura we tuh kuring alus ngan bakal leuwih alus dewek naha apan silih minta dihampura apan alus jelema minta dihampura leuwih hade nu ngahampura jadi alus dewek bisa atuh nuhun ai kitu mah lir pendra barang nuju raos dina obrolan sapraptane pun ieu aleutan kurawa nu dipingpin ku Residrona putus satujuna margi seueur kajadian bencana alam di Astina sorak kana hal ieu geus nepi loh ra naon aya dengalut lu aduh Gusti cilaka mangkaning eta mah geus eueuh hampura jeung jelema kitu mah moal bisa nyendali cicing rombongan biadab cicing julid sampurasun cepot rampes datan merah tangan deman ewo pakulingan ngerana pakulingan ngerana Aswatama Allah Anger citraksi dumareng sapartomarmo wirupaksa daruk citra lalu citra somati tariuda boma wikata jaya wikata jeung saja mana ya tiker itu tepat ulah kaget euy uluh itu kasepuhan ngahaturkeun semahaturan rawuh diuk sia diuk banget sareng saha sepuh teh loba
semahaturan rawuh sepuh syukur euy rontok wae gitu Isma sia teh demi Allah didodet anjing kowe nah sia teh ngomong teh reng Sopan reng. lamun si lain ngomong gitu teh sarua jeung ngaraheutan hate bapak deh malikeun kain apa aing datang ka dieu numawi henteu sia manya raja kitu patut ya ngaran-ngaran raja mah kudu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti leber ku wawanen ieu dengekeun kajadian di negara Astina loba nu cing calaletuk kajadian-kajadian alam musibah di mana-mana banjir longsor gunung bitu lumpur panas ieu teh sabenerna meunang tapakur sararea meunang istighosah menang ilapat cenah pajarkeun teh ieu kajadian anu model kieu teh gara-gara si cepot ngaku raja lamun ieu kajadian di negara Astina hayang reureuh nyaeta anu jadi raja ngaranna si cepot Astra Jingga anak Semar Badranaya Astra Jingga bin Semar kudu di kaula datang ke desa Parakanca teh itu mangul utusan anu jadi raja mangul utusan anu jadi ratu mawa utusan anu jadi raja aya kajaba lintang dibakar lewat maneh Parakanca ngancurkeun ieu tempat tingali bala dia bala tam-tam geus siap sigap pedang tamsir gada bilican rasa panah limpung dek lompat ke mana dek ngabecir tang tu diberik dek kabur tang tu disusul gitu sabenerna asa jingga aing datang ka dieu kajaba ti maneh ayeuna ini ti tempat balik ka Tumaritis entong make jeung aku raja di tempat perbatasan Astina Amarta ngeunaan kana politik sarua sia terek ngadudomakeun antara Pandawa jeung Kurawa. Kumaha atuh aceuk kuring oge ngecicing si teh. Ngaleucikan hate batur. Oh, ai ku kitu teh amanya euy amak ti popolotot oge eueuh simaan anu karurang ajar. Aya jalurin pada maes. Teu kaelmuan ngamakna teh. Heuh. Geus sabaraha poe sia ngaku raja di dieu? Saha anu ngaku raja da abdi mah henteu sieun. Ngomong sia. Ulah make jadi pungkir sagala. Ha? Sim kuring teh teu ngaku raja, sim kuring mah mingpin marurang kalih di dieu. Mingpin para nonoman di dieu umajak nyaeta supaya masyarakat ieu teh cinta lingkungan. Cinta lemah cai, silih asa, silih asu, silih asih. Mun usaha paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan, gotong royong. Kasolehan sosial teh apaan? Ditunjang we ku bantosan ku ayana koperasi. Bisa maju daerah. Mun di desa panginten KUD. Naon sia KUD teh? Singkatan teh. KUD teh. Jadi KUD teh singkatan mode SMP sekolah menengah pertama SMA singkatan kene sekolah menengah atas KUD cuma singkatan mode Ikopin Institut teh Institut Koperasi Manajemen Indonesia gitu ari KUD singkatan
nyari-nyari pika ambekeun aing atuh goblok deui. Singkatan we. Oh, eta oge singkatan. Model ABC. Naon ABC? Batu batre. Coba. Itu Kopeah Udin dijual ka UD teh kitu. Ye, koperasi unit desa Blegung. Sia teh. Oh, tak kitu atuh singkatan goblok. Moal lieur aing. Ada tong dibawa ngomong bari nage kieu mah jegur-jegur teu kanya. Podara teh si gorong. Kawina-wina teuing sia. Maksudna teh eureuna sia. Nah, da kuring mah teu ngaku raja. Geuning aja dong di dieu sia. Di simur kapan sim kuring teh kitu ieu teh. Caket perbatasan Astina panginten katingali Curcor cai aya nu harerang. Kunaon maka dicarek, da kuring moal beunang dicarek ai kana bener mah. Bener. Kitu tah. Nah, aya kasepuhan aya kadua ato nu asih di pulang sengit, nu nyaah di pulang moha. Ulah kapangaruhan kudu ngewa atuh. Ulah dituturkeun ngewa teh dagangan setan teh mah. Eta si goblok kos nu heueuh we ngadalil sia. Ieu moal leuwih ti aing deuleu pangna muka pasantren oge, pangna muka padepokan dijajal sok kalima murid-murid aing geus jalan lemar, Kurawa, Panawa, Balaleunghar, burung nangtung siang lempang, burung di juru, burung di panto, ngalayan di tengah imah sia. Da iso adunya mah lain udagan keur kuring mah. Ayeuna murid-murid salira jadi raja jadi itu jadi tek-tek bengek jeung teu hanteu ieu pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna keur kuring sabab naon lamun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Nya kudu dipodaran ieu mah kudu dipodaran jelema kieu mah nyesatkeun ongkoh aliran naon sia teh aliran listrik. Cicing reng. Lamun kitu carana. Maneh bakal dipaehan ayeuna. Tah lamun yakut kana rek dipaehan jigana moal asa bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina. Ceuk agama entong perang soteh lamun aya nu nyerang. Jihad tah ai didinya menyerang pan ngahaja. Meureun kabawa ku ngewa. Tapi lain kuring lamun kuring ayeuna dicarek hirup beragama. Sok dek nyerang aya hak pikeun bela diri. Dipaehan sia nya insya. Tega lara. Tega. Pati. Sok. Di luar sia. Awas eta mah busur. Di luar sejahat. Akan golong teh hoy. Bakat ku ngewan bika kitu akan. Nepi ka kitu nya bakat ku geuleuh. Lain cacengiran we teh bakal. Itu sakitu lobana. Nah, teh sieun ku loba aing. Datang ka dunya sorangan, balik sorangan. Ah, hese pamadegan geus kitu mah. Negreug. Gusti nyangakeun da abdi teh kakurung itu ku kodrat irodat kersa pangawasa rahmat pitulung nyangakeun abdi mah teu ngagaduh-gaduh sabab salira terus ngajadikeun jalmi kitu benci mah henteu abdi ngan abdi hoyong lalajo ditingker Kang mesti dibere jang lumpat wa ayana cing pololotot bahasa kasar nemongkeun kawani eta teh secara teu langsung sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadina. Bener. Tu popolototna oge atuh kaciri. Cing pololotot. Sing paradengkreng. Nu nyeka bedog, nu nyeka pedang jeung sajabana maruk dewek dek sieun. Purukan rek lumpat urang samaruk sieun. Wani henteu dek. Sieun henteu.
Aiwani da anjeunna ge nu aloh. Aloh geus ngajadikeun jelema nu karar itu. Ai teu sieun apan aing ge nu anjeunna keneh. Gitu keun antep euy balik ke buru-buru cicing sia. Mending kabur goblok. Eta kalanceuk si gareng. Mangariwangkeun akang beureun bisi. Pangna ku aing tara dibawa ge nya tak kitu sia teh mah kasar. Tara tumpah-tumpah sia Oh, cenah milu deui kitu ah. Cenah milu deui ka rombongan tradisi. Alah, ampun aing. Beudeuh aing rek kieu deui. Cenah milu deui kitu kanu wayang bener. Lingkar mah tutup kehancuran. Alah. Nepi ka kitunya hirup di dunia ieu. Lain kaalaman akang rupa-rupa jelemanya kan. Ta ieu teh kajadian kieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong. Nganyatakeun Yen maha benar Allah dengan segala firman bener. dina nalika para Nabi Adam dek dilungsurkeun ka bumi tepan para malaikat teh protes Kumaha teh Kang? nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab bakal saling paehan Saling kocorkeun. saling gorengkeun saling dedetkeun tah ieu teh bukti Nyata. Ini Kang lain di ditu di dieu ge nyata. ngan leuwih ruksak pisan jelema teh lamun geus nyieun gedong di jero gedong. Nyeun dapur di jero dapur nya Kang. Heeh, leuheung gedong di tengah lautan. Maka dituna kita membela. Ieu teh sidik dunya teh panggung sandiwara. Moalila mode ieu wayang di panggung keur harirup. Keur hari Isuk-isuk mah dirungkadkeun panggung di entepannya kana kotak kabeh. bener. Di mana Heeh, tutup teu raja teu si cepot, kadang-kadang raja teh selalu ditindihan teh ku si cepot. di mana tutup lawang si gotaka. Di mana tutup lawang si gotaka mah sidik ieu dunya teh panggung sandiwara dar nyeun sinetron deui. Bener. Sandiwara deui beuki jero kurang ajarna teh Nah eta jelema teh marake kedok ai kedok rupa-rupa kedok agama kedok pejabat. kedok itu kedok ieu kadang-kadang dek nyaah ka nagara jeung ka bangsa ge ngan ukur dipake kedok ngungkul buktina mangaruksak Teu aya daya kanyataanna. anu puguh sidik mah kedok rahwana wungkul kabeh topeng Topeng. naon sia jajampean koplok baca dikeun jajampean cenah Ya kita jampean dari takit teh Kang. alah nya ceuing jelema geus kararitu tah tuh tingali CS aing Mendukung Kang. mendukung ka aing tingalikeun heeh batur si gareng nya teh Da beda bahasana. uduk moal kerupuk cicing ngadan Yang beak padahal heeh mangga bade marulih mangga mangga nuhun gitu hah eueuh alah laras Kang. batur dewek itu nu resep hiburan teh heeh Jempe gitu. uduk kumadek atuh alah ampun aing hayang dangdut wah atuh dangdut dinu kieu mah alah kalak tilu pemajikan maneh we atuh alah alah
Sewon geus kolot ayeuna mah murukana teh. Geus wak-wek-wok ngomongna geus sewon teh. Heeh. Heeh urang teh sararea geus karolot tereh pae deui. Kang da moal ngarewe. Tereh pae urang teh tereh di ruang. Tare mari. Haram urak orang dia. Nya. Heuy. Sinen, bogoh ka Sinen. Bukan beneran. Karunya eta. Hayang ka Sinen meureun di dieu mah ka doma we terus. Alah. Da teu dibalikeun mah tutung. Alah, jang. Kasih dawala kitu segala rupa ge pan urang mah fungsina ge hiburan heueuh. Urang kasamut we. Kitu. Jog ah. Hiburan maulah curang teh kan. Sok aja. Bari urang ngadoa mudah-mudahane nu ngayakeun ieu hiburan teh Laras. boh tempatna, boh nu ngayakeunana, panitia hiburanana, nu nongton, nu ditongton, nu icalan. Mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah kitu atuh. Nya diaminkeun mapan bakal dijabah mudah-mudahannya. Laras. Coba. Sok hiburan jang mandi. Naon kan? Abur hiburan sekali. Naon atuh laguna mah? Ima jang mandi we aja. Lah, naon? Dieu euy. Sok sageprek semang makanya. Nayaga mah Toba. nayaga anu nyarengan Salayong we ay nguping jay pongan. sadaya pahajuan sa ngiring aku Bus. yang akan mah pakumet neng Toba. yang akan kawilu jangan kasadaya kau kanu jauh sok direkat sikat teuing pakari manbageun kamu Batan mah di Batan
tos. Tong diteraskeun ah. Pilih tuluy utah. Geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy. Naon make kemang beureum buah buleud segala. Jauh-jauh. Tina jaipongan kana kemang buleud. Ai kemang beureum tapi paseaeun buah buleud kana peureup. Nawa kejong nyaur ki pas. Teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan. Lain tukang beca perebut duit 100 perak aing mah. Oh, dah benar lain calo. Lain ngagorengkeun. Kuring moal gelut tina soal anu kitu gitu. Kamu paedahna berenang Itu era. Tuh, balalager orang Tasik mana? Waduh. Orang Kulon teh mana? Bandung. Bade nyobian atuh. Mangga. Jadi awalnya. Beres. Oh alus teh nu kitu teh. Otak moal cing garorowok dan dia mah. Alah. Sok ngarareunah ieu teh nya euy. Tangarana ieu teh komunikasi, komunikatif. Komunikatif. Heeh. Ya, Tina unak-unak gitu. lain kuntung huntu itu. Alah, Aiko kitu teh. teu menang jorang. Kewuk we. Biji teh pana teh tina kewuk. Kamu dawa kamu wae. Heeh, bener tina kitu. Sok atuh maneh ngadalang ah. Heeh, lamun teu bisa cicing. Seuri we cicingeun. Kamu peseureun sare. Alah. Nu matak hirup di dunya mah keun bae da sagala jadi atuh di dunya mah heuh. Sagala jadi nu kitu nu kieu teh hate we ulah kaganggu. Rek nu heeh beureum oge da geus jadi. Geus jadi jadianana. Tuh si Thomas Alva Edison Naon si Thomas? piraanana pakuran hayam keur nyeleungleum. Mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta. Bener. Hah? Ai daek mikir mah. Ai daek mikir mah ti jelema saurang tah. Si Thomas Hah? Thomas Alva Edison apa isi? dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh. Metak ama gawe temongkeun nu hade. Ciri. Heuh. Ciri urang. Temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha. Hah? Anu teu loba omong. Gitu ceuk aing oge. Ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempek gitu. Sieun nu kitu mah aing. Era. Isir. Sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong. Lamun ngebebeb eusi dah. Heeh. Bener. Kitu ceuk aing oge. Ulah sok kitu dumeh dewek ngiga bieuder kendang dikeplos-keplos. Tete nyinggung teh ka aing. Make nyalahkeun ke tukang kenang segala. Cek aing dewek mah embung pasea tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna. Udah kuringna ge da atuh ribut tinu barang teu sapira. Naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu. Lain molotot ka tukang kendang apa si laing jeung dewek teh saromongan. Nya.
Salutan. Aya Syaletan saromo. nepi ke tesa uyunan Nah, wake yang nyebutkeun teh sauyunan. koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan Eta mah dina koperasi. dina sagala widang. Di urang di rombongan da kudu kitu. Nya atuh. Da kudu kompak aing iga kenang dikaploskeun naon alasanana. Ka arti. Hai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikaploskeun. Tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teu hareup ti tukang euy. Teu wani ti tukang jaran lemes jelema mah. Oh bener. Teu kubadag ulah mas berarti. Heeh tong sok kitu. Tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meredeukeut. Itu banyo tadina mah. Lamun dek banyo intern jeung aing. Ini kan di depan publik loh, bego. Benar. Kuring salah nunana banyo di hareupeun umum. Lampura we Kang Ulah dumeh hampura benang dipentadar kasalahan dijanjieun. Karena gedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun. Coba jeung mawa kana beungeut di goblok. Da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar. Kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu na ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Tuh da nyahoeun tuh barudak oge. Oh geus ngarumasakeun urang. Heeh. Oh ngedeung geus mah geus we tong digedekeun. Ah can geus wayah kieu mah aing digugat ke. Maksud lain geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus. Panu gede teh kudu jadi leutik, nu leutik jadi musnah. Oh jadi siling minta dihampura. Hampura. Aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur. Heeh. Tapi da Keun aing jadi leuwih ah. Loba hampuraeun geuning euy. gitu. Kitu tah heueuh keun dihampura kedek lah. Heuh. Akang Ngan ulah sakali-kali deui heuh. moal. Heeh. Moal. Gitu. Kuring rek hampura. Elah. Tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu moal. Ah, jeung abet sawe. Mending ngalalangkungan. Nah, da kahirupan siling teh pantina saron tina kenang. Heeh. Pek lamun aing teu payu. Tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia. Sok pikir. Heeh. Hikmahna teh gede pisan ieu teh. Ngahaja mah nepangan urang dieu hese. Hese akang Tapi ku jalan kieu urang bisa riung mungpulung heuh. silaturahmi. Can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak Wah tek-tek pengek akang. can ngelestarikeun budaya Budaya. ieu teh mangrupakeun aset Betul. Asep Sunandar Asep, betul tambah 5 Asep. ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris. Akang ngalang-lang Inggris ke Heeh. 40 dinten. Ah montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning. Heeh. Ini pancing we. Heuh eleh. Anas aing abrag-abragan di ditu pek teh keok ni era. Anak meuli baju Inggris. Aduh, anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh ya. Milu alet-aletan pek teh eleh. Efeknya gimana di lahan nih. Pakai bawa bandera itu. Heuh nyata aing mabok urang ditu mah da mabok ngaranna ge nya. Nya.